Eta mah jik balik Asli heula. urang kumaha? Heeh, bae jik balik we. Gaib-gaib gitu. Gaib. Bro, Nah, mana? sok syukur ka dieu. Sok sia. Benang sia ku aing. Aduh, kumaha nya ya nasib tanah teh euy. Geus kapayu euy. Dimaklarkeun ka si Sabah. Ah, teu percaya aing. Tapi da asa aya euy buka babaturan. Kerang nelpon heula. Tau nyambung euy. Halo? Oh, inget kene ke orang? Oh iya, anu si ganteng teh geuning, comro. Oh, tah eta bener. Kumaha masih kena tanah? Oh, kabeneran atuh aya di masih mah. Mun bisa mah ka dieu lah. Urang rek aya perlu sagedeung, heuh masalah tanah. Oh, sok atuh ari ieu mah. Ayeuna heuh ka dieu. Ke kurang di daguan. Siap. Siap. Heuh, apal teh kebona teh? Heuh. Heuh, eta bener. Heuh, gatuh ari kitu mah. Nuhun. Ah, sia daguan. Ah. Kalau ka dieu sakedeung deui ge. Oh, sok sah. Ayeuna, oh di daguan. Daguan apa kene tuh? Oh. Oh, sok. Siap. Siap. Oh. Oke. Gampang lah, sama. Siap. Gua ada kejual tanah teh ya, sekehen. Aya lah persenan jeung Tuh, persenan gitu mah. Oh, betul. Jika kejual tanah. Tapi mana di mana? Iya. Ah, ku aing sampurkeun we heula. Haji, ayo kalau banyak go, balik gitu eh. Gajaran mah. Kenang kasep. Ke mana? Pauline itu sore-sore kieu mah geunang meh balik. Lila. Aing. Ngasan balik? Encan euy. Lain hedek naon kitu nu puguh. Nu kamari teh cek urang teh bisa salah paham. Jadi kamari teh emang deuk meulina teh murah. Jadi di bawah pasaran nu kamari mah mata kurang di lonyeng oge. Jadi ente ka urang salah paham. Tah ieu mah ku urang aslikeun. Aslikeun naon pan asli eta rek dijual aing. Oh jadi hargana sesuai jeung kahayang maneh. Teu percaya orang ka di dinya. Pokona engke kurang we tanah ieu mah pokona ulah maneh ulah nawar-nawarkeun ka saha. Urang hayang boga komisi, pokona ieu tanah kurang tawar-tawarkeun. Nah, make jeung nyarekeun pan tanah saha ieu? Heuh daripada dijual ka batur. Atunya kumaha urang we? Lain kumaha urang ngedek jeung saha deui atuh. Urang maksudnya urang nyaloan gitu meh aya komisi ka urang. Ah, geus we mending ge ayeuna mah balik heula di dinya mah, balik heula. Jig balik we heula di. Ke deui we lah masalah eta mah jig balik heula. Asli urang kumaha? Heeh, bae jig balik we. Balik ah. Dah, jig. Sakuhan teh si kurang ajar. Naon kahayang si Sabah sih. Baik ada gua teh babaturan. Duh, suasanana keur ngeunaheun kieu. Duh, udud beak nya kala teh. Si koplokna teu percaya we ka aing. Abong aing deuk ngaheureuyan. Kumaha ku aing mah anu deuk meuli tanah ieu. Saha deuk meuli tanah si Comro ku aing digamahan. Deuk saha-saha oge. Keun si Comro tadi teh nelepon. Sigana bakal ka dieu tah deuk meuli tanah. Ku aing intip tuh dia bae. Ayo dia molor heula intip ku aing. Ka mana cenah nya euy? Can aya datang wae. Salila euy. Kok? Oi. Mending lila di daguan teh. Anjir. Jalanan Oh, atuh da kumaha deui ngaranna ge di kebon. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuk dieu geula lah. Lain lah di dieu ge. Cuk dieu geula. Ya lumayan nya teh. Oh, atuh. Urang motor di hanapa disimpen? Oh, da sarua orang ge sok dilebak. Aing carager keluarga. Oh, syukur. Oh, atuh kebeneran. Lain euy. Orang teh aya ieu keuneun. Mak, Pan di dieu sok kana taeurkeun tanah geuningan. Pan sok loba. Urang beri kejual tanah. anu mana teh? Heeh, ieu tuh tigeuning ieu ka itu. Itu itu legan urang kene ieu teh. Heeh, ngan beurna atuh mah kebon jagung mah paling ngadaguan heula ieu. Panen. Heeh, ngadaguan heula panen. Eta mah kabehna mah ya 4 hektar setengah. Heeh.
Juga genangan pila di dinya. Tanya kan tenan aya dia mah pila mah. Pila anu ieu teh geuningan. Nah, eta sama Di dieu tanya udah genangan. pokona mah. Piunya kau itu mantap genangan. Pokona mah lah aya komisi jang ente pokona mah ti urang mah sakitu ente mah pek we sabaraha. Hampir aku. Heeh, pokona heuh ieu teh pang-pangna mah euy. Kamari ge geus aya anu ka dieu. Heuh ngan aya manganeuh di dieu teh. Mangan deh. Heeh. Mangan kumaha maksudna? Lain manganeuh tangkal. Oh, lain tangkal. Jelema ka jajaden. Kalah pedegong. Aya nu kitu. Heuh, musingkeun aing liur euy. Geus sababaraha kali euy. Ku si eta teh. Mata kurang din lapuan ka di dinya oge. Heuh si eta teh hayang makelaran, hayang kubaga komisingan orang teh percaya ke si eta teh. Eta meureun maksudna mah. Heeh, eta urang teh percaya pokona mah. Paream. Jigana mah eta yang komisi jigana mah. Heeh. Atuh bereweng keun payu mah. Ari teh. Pokona mah sok we uruskeun di dinya. Insyaallah ke urang paling oge dipotoan heula ayeuna ku urang Heeh. Urang kita monggon ka itu kadunungan. Oh, sok we tinggalian heula heuh. Ieu piuna genangan Heeh. mah. Heeh, sok we tinggalian heula tuh. Oke, berarti urang dipotoan mah video nya. Oh, video. Kadunungan insyaallah. Aing ge bener ieu mah. Ayo nya, pagi ini dia. Tawan aing. Aing pas combro kan itu. Aku aing tapungan deui si combro. Oh, jigana dudungan bogoh ieu nya tanah. Wah, piuna mantap video nya. Astagfirullahaladzim. Anjir. Sakang. Keur naon sing? Ah, meni reuas kitu, Kang. Nah, anu rek keur naon? Tulungan heula atuh sok. Keur naon, Kang? Hah, biasa we ieu ngontrol ieu. Dia teh bae lu aku ya sugana cinta ya puyuh. Ieu teh tanah combro teh cari tanah bari dijual nya. Nah, Kang teh made masyarakat atau kumaha? Tuh, abdi mah ieu gaduh dunungan sebetulnya selesai mah. Oh, makelar. Ya, biasa disebatkeun kitu. Naon, Kang? Itu combro sibuk gitu. Jadi eta tadi Kang. Si eta mah da tanah tani. Iya, enak kita tanina ngan teu cereug tanina. Si eta mah enak teh cari tanah cenah tanina teh kan ieu usum holodok ieu mah mojret cenah. Itu si tanah teh dijual gitu. Ah, ada mah payu moal Kang ka mana-mana oge tenang. Nah, bisa gitu. Kamari ge pan aya di dieu kena mobil-mobil mewah. Mobil naon? Pasak-pasak itu. Pas Avanza meureun. Ah, eta Avanza. Avanza. Turun dengan mobil garaga ka dieu. Heudeuk neangan tanah saya kana mah. Pas kebenaran di dia panggih. Jadi ieu mah lain maksud arek teu mayukeun tanah ieu nya. Kahiji karunya kasih combro. Kaduana karunya kanu meuli. Karunya kana meuli kumaha tah? Jadi muring kaki ieu Kang ngobrolkeun masalah eta mah. Muring ka kumaha tah? Jadi kumaha nya? Cing ngarokok heula atuh mere rada. Oh, aya aya rokok teh. gaduh. Jadi mun kudu lamun kudu dibeunyeur beaskeun mah Kang. Kumaha tah? Tapi ulah bujur nya. Ieu mah sekedar bocoran. Ya wartoskeun kadunungan. Jadi tanah nama emang lokasinya mah emang rawaseun. Nya ieu rawaseun Kang tinggal. Nya piuna kali itu saya gitu tuh. nya da sadayana ge ninggalan tanah ka dieu pasti saya enakeun kapake gitu. Ngan ari abdi nyarankeun teh kieu. Jadi di dieu teh sarasna mah jadi kapungkurna aya gaib-gaib gitu. Gaib. Iya. Tapi meureun aya mah henteu atuh. Justru mata ki comro hayang keukeu dijual teh ieu teh. Oh iya teh. Si comro ge minang diheureuyan. Atuh kumaha kitu teh? Nya cek abi mah jadi mun tiasa mah ulah hafal si comro nya. Ulah apa kumaha maksudnya? Nya ngobrol urang kieu. Heeh. Jadi kudu karunya oge kasih comro. Heeh. Jadi baheulana teh di dieu teh ieu tanah teh makam hungkul lamun disebatkeun mah. Jelas makam. Nya enak ge makam ieu teh. Ieu teh. Jadi kapungkur teh aya di ditu tuh nu langkung serama di teu mah makam ucing. Nah, biji ucing makam teh. Jadi si ucingnya ucing saucingna. Seucing-ucingna. Nya, da moal ngarti lah budak kana mah. Heeh. Intina mah kitulah. Oh, paling kieu atuh nya abdi mah. Ku abdi meureun kasih comro mah
nya sabisa-bisa abdi merenya panginten ku abdi kadunungan mah meureunnan ieu memang lawasina sae meureunnan ku abdi diakalan ku abdi nya kali teh nya nya lah nah nya karunya atuh ke pas di tempatan karunya nya gitu nya paling gitu atuh nya ya hatur nuhun putus bisa ganggu nya oh iya sih atuh sabian abdi atuh hatur nuhun pisan pernah sareng akang nya 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 tidak kieu nya mohon makanya nya omatnya ulah kasih contohnya mohon atuh insyaallah abdi moal lah gitu kabeh mau siap aduh hati-hati jangan ada tanggal eta tahu itunya kok salirama atuh nya Kang siap siap nuhun ah ieu teh kebon teh bieu cek si abah mah geuning cenahna tilas makam aing kadunungan kumaha urang bebeja ieu baiklah urang tanyakeun lah kana bogana sugan sia kurang ajar nah kalau aku mah ge mah priu mah tangah sia mah selama aya aing hirup keneh mah kecuali lamun sia geus modal alah genah kieu euy jika nama payu tanah teh nama bro kumaha geus ditinggalian oh geus sudah ditinggalian genaheun nya halus atuh iya tempat mah geunaheun tapi bete urang teh ditu tuh naon kita keur motoan aing reuwas ditu tuh naon keur motoan bieu kecepret bahkan video pada bete heeh aya aki-aki aing di ditu tuh aing reuwas anjir aki-aki kumaha tadi sempet ngobrol gitu akhir-akhir mah ngobrol gitu tuh si abah karena teh ciri-cirina kumaha tah sok make duduk euy wah panggih jeung jelema eta heeh wah geus moal balik ieu euy ngomong naon wae tah tadi teh kieu cek si sabah teh di ditu cenah urut makam euy nah euy heeh ayeuna teh si Abah eta bener nu make laken heeh anu berewok hideung goreng patut moal balik deui euy tong percaya euy ke si eta mah euy heeh daek mah tapi da urang teh teh kumaha jai kadunungan teh kumaha urang ngabejakeun atuh gitu kieu euy ayeuna nya maneh wawuh jeung kolot bedegong teh si eta teh katelahna kolot bedegong eta teh heeh kolot bedegong karek harita maneh wawuh jeung urang sabaraha lila banyak urang rek ngalejokeun memang aya urang jeung wawuh da jeung entengan heuh da kitu geuning wah ieu mah kudu di ieu euy si sabana si kurang ajar teh tapi bener ieu urut makam lah lain kudu diusul-usul ku aing di kamar cicing di dieu cicing heula euy cicing pokona mah hei kalem atuh bro woi sok sia tah cing jara brok main ngeunah di daharna meh dagingan kolot bedegong kolot bedegong ka dieu sia ai teh ka dieu aing uruskeun sok ka dieu sok buru ka dieu sok ka dieu kolot bedegong ka dieu lain kukukan sok ka dieu coba anger kopok aing anger aing mangagamahan wae sia mah sok buru ka dieu lain bakat maneh mah aing geus ngomong teu kuku bakat maneh mimitina sok buru ka dieu sok buru nah maneh sok buru ka dieu Aisyah sok sia beunang aya mah ku aing sok sia beunang sia ku aing sok sia keula ieu naon suku aing nyeri nyeri aing suku aing nyeri Yo, aing geus teu kuat nafsu yo. Kamari aing teh. Kamari. naon ieu Ieu aing cicing apep lah. iya api Aing isi abah karunya paduli teuing. urang jeung maneh teh geus sih bro Teh kalem bro denge urang bro Aing urang bro sama ngaganggu wae aing mah. gitu siling Tah si eta nu urang bah urang bah aing mah. urang coba nyeri euy suku euy Aing teh. Sok naon atuh pep siling pep. Geus. Siling bah di dinya ngagamahan aing ngomong naon tadi ka si Apep. Kela. teh ngomong anak Kela. ngobrol aing nya Ngobrol. Aing mah aing nafsu ye teu kuat. Cicing bro, cicing, siling. Siling batu CS urang. Sok tawarah teh kolot bedegong teh. Kumaha ieu? Kumaha bah? Aing teu genah euy dihalang-halang wae lah. Ieu ngobrol. aing dikek kieu mah di nafsu Tong kitu atuh heuh. Anjing semua. Geus atuh bah. Anjir. Siling. Aing Sok dengekeun lah. kaleuwi da di dinya euy. Dengekeun lah. Ieu. Cicing siling Sok kumaha. Basing bah. Ayeuna maneh. Betul nu geus heubeul Sok dengekeun lah urang Bah.
abdi namanya penak sereng abah. Hargaan abinya segedapnya. Ya, siap. Aya nama permasalahan ieu naon kumaha ieu? Sok Kumaha, bener ya? lah ngomong aing mah. Aing tegena euy kieu wae euy. Kieu we atuh ayeuna mah mending oge obrolkeun bener-bener ulah make emosi, ameh cair sadayana tah kitu tah kumaha tah? Heuh si teh mah hese euy. Aing. Kitu tah. Kumaha lamun diobrolkeun secara Ayo. baik. Ayo, Yuk. Mana dok perkenan mana? mana mah salah paham deui. Ah, Meh teu salah paham ayo, Aing. bro. Para tahu aing tuh. Yo. Sok video we lah. Tadi ya, sok dariuk. oh lah. Diuk bro, diuk. Ah, mung aing deket si eta mah. Mung di dieu aing. Di hampuranya ya. Hampuranya orang ya. Lain hartina orang geus kolot tawa dewasa, tapi ningali masalah seperti kieu mah urang reuas ya gara-gara naon ya ieu teh ya. Heuh eta euy si eta euy. Ngagamahan wae ka dewek teh. Agamahan kumaha tah? Apa nya geus sababaraha kali deuk ngajual tanah. Heeh. Si eta teh euy ciga teuing kumaha hayangna. Kieu nya hampura ya nya. Urang lain hartina nyahoan urang ya. Tapi ku ningali bieu pas sabeh ditu kunaon tah ieu masalahna kumaha ieu? Kok tah si eta euy anu eta teh. Aing mah. Kumaha Eta. si Kang. abah Oh kumaha? ngagamahan wae euy. Tah kitu alak. Kurangnya si bodang. Antau ka itu ah. Aing pusing pun sia mah. Sang. Si bodang. Ah, ieu ni celina. Keun we tong ngabahas itu kan masalah itu mah. Aing. Iya beresin lagi beres bah. Kieu, jadi kieu ye nya. Sabenerna mah ari anggapan si Comro mah urang teh ngagamahan. Ngagamahan padahal jadi kieu Cuma yang bati gede lah aing nya apal. dengekeun heula. Aing Kalem bro. mah. Anggas kenal hiji bro, kalem bro. Jadi bela kahiji bela kadua karunya bisi tanahna payu murah. Eta hungkul teu eueuh niatna laon. Apaan orang ngahaja ieu teh botar urang, baturan urang. Urang mah matak di Cikaya ge maklar tanah ieu teh. Memang CS di baheula, ya Aing keur mora teh baheula. di dinya mah geus kapanggih ayeuna mah. Hayang di maklaran ku di dinya tah. Meng untungna gede sok ngaku sia. Ku aing bisa di Aing teh. Tong make emosi bro. Aing Kalem bro. Diuk lah amun bro. tengah hargaan ieu CS aing ku aing dilalapkeun. Kalem bro, diuk lah bro. Sok lan si lewat. Aing Cicing. Itu balong itu balong. Aing Balong, langsung balong. Cicing. Wah, aing ieu mau HP rek dilalapkeun Tuh, kita. jadi HP besi basa HP dek. Cicing, diuk. Jadi kahayang di dinya kumaha, Bah? Sia mana naon teh make wae. Tuh, Cicing, Bah, Bah, kos cicing, lain Bah, kolot, aing teh berarti rumasa di dinya mah. Cing bah. Tong make emosi Aing. bah, kalem bah. Nah, Bah euy, kumaneh dikitu-kitu Wah, wae. jadi mah balik. Ah, Kala. sama. Kieu we tuh ya nama kieu we. Anggeuskeun masalahna na. Alusin kumaha, Pip, Nangtung, euy. nangtung. Ah, hoream mereka kudu sasalaman. Oh, mah dewek jeung si eta aing. Hoream aing. Balik. Aing lah. Balik. Tuh nya tinggal Pip cek aing kolot bedegong mah kitu patut. Si kurang ajar sia. Asyik ku aing sabah. Enggak, bro. Aing. Geus kieu we nama. Itu kan kolot teh si abah. Ngamu teu ngaragangan di dinya mah euy dewek ge lah. Era ku di dinya euy. Kolot teh meureun da kitu, meureun watakna. Keun we kolot mah, tong dianggap. Atuh asa kuduna mah euy kolot teh picon teueun gitu boga lapo-lapan ada dayang lah euy. Geus pusing aing euy. Heuh lah pokona tong didenge situ mah. Keun we lah. Keun we eta mah kumangke we nya. Si abah mah keneh heula. Heeh. Keun we anu paling oge aya nama urang ngahubungi hadulungan. Tanah meureun saya di dinya geunahan nya. Heeh. Mun deuk jadi henteu nama eta mah kumangke paling kumaha dunungan urang heuh. Nama tuh kata ngoh deui lah enang. Hayu atuh. Sana angkeun kolot kitu pas. Si koplok eta pira kitu ngomongna eta ka aing nafsuna nya saleuwihkeun aing jika ti bubuy suku ti palitek ayeuna mah ku aing moal digamahan deui paduli teuing deuk mei tanah saha-saha ge ngandeleukeun isuk ku aing mainna ke jongjon tempokeun we ku aing isuk aing tengeunah aing koplok teh